Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Pak Iwan hiji genep 2. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Dina video ieu nu baris dibahas nyaeta ngeunaan paguneman sarta ngawangun kalimah pangajak. Naon ari kalimah pangajak teh? Nu kumaha ari kalimah pangajak teh? Tah, ieu aya contoh kalimah pangajak. Dina paguneman aya sababaraha kalimah pangajak. Tah, nu kumaha ari kalimah pangajak teh? Yuk, urang titenan contona. Hasan ngajak babaturana ulin ucing sumput. Kalimah pangajakna nyaeta urang ulin ucing sumput yuk. Contoh nu kadua. Rani ngajak Wati kerja kelompok. Wati, urang kerja kelompok yuk, ceuk Rani. Tah, nu kitu kalimah pangajak teh. Sanggeus hidup paham kalimah pangajak, coba ieu aya sababaraha kalimah jieun ku hidup jadi kalimah pangajak. Tah, ayeuna ku hidup perhatikeun sababaraha gambar ieu. Tangtukeun kalimah pangajak pikeun gambar ieu. Tulis jawaban di buku tugas sarta laporkeun ka guru sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat.